sakarat urang sering ngahadiran mandian sering nyalaten sering tahlil model kieu sering pisan ngadenge di batur nu maot sering tapi eta ku tolol nawak urang teu daya kana kesehatan wayah nonton TV mah nonton bae eta wayah WA-an mah WA-an bae eta kan gara-gara teu kana kesehatan padahal cak Kangjeng kafa bil mauti wa'izo jang nasihat mah cukup maot ieu mah ku omong geus teu kana kesehatan ku maraot geus teu kana kesehatan ku maca Quran geus teu kana kesehatan cak Allah lamun geus teu kana kesehatan kos kitu dibeulem sia kuaing cara di Israel dianginkan sia kuai digempakan sia kuai karaka rasa nah iya lamun geus urang curug geus teu kana kesehatan ku tausiah teu kana kesehatan ku maca Quran teu kana kesehatan ku pituah-pituah teu kana kesehatan ku nu maot asana dicurug angin beliung ji ulah sambarangan geus teu kana kesehatan kuari dicurug meureunanan ai 8.000 mah jelema aya 8.000 mah aya meureun nya nya nu salat aya eueuh 4.000 kan 2.000 lah nya aya 2.000 meureun nu husu aya 1.000 asal hiji-hiji acan neangan nu husu mah sedengkeun kapan eta salat teh nu diitibar mah khusyuk urang nyaho ngaran teh nyaho rupa tak khusyuk teh asal der bae salat mulai ngalaya bate boh nu ka karung nu ka mall berbagai proyek-proyek ieu tah eta hese sebab satungtung urang bergelut di kegiatan-kegiatan eta lah nu nyangkut di jero hate lamun urang geus bisa ngalepaskeun eta karak cacak-cacak ka sorga kudu make amal asana moal anu ka sorga urang curug moal ngan untungna ka sorga lain ku amal tapi ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iwalti urang muga-muga we karahmatan ngandelkeun salat urang maja kos kieu ngandalkeun ibadah urang wa kos kieu sugan be rahmat Allah mah wasi'at kullasyai rahmat Allah mah leuwih jembar tibatan nu aya masyaallah pohara na ye sugan kana kesehatan ye kudu maot urang teh ye urang teh tafakur ibu anu sugih bae pae atuh komo nu susah koit mah geus nah ieu sugan kana kesehatan da urang masyaallah sedengkeun waktu datangna pae mah saha nu nyaho eueuh nu nyaho iraha datangna pae kula lamun maca di kitab Nawadir kadang hayang seuri kadang inggis aya hiji jelema usaha sageusna usaha hayang jadi pejabat emang kitu lalaguan jelema mah mimiti usaha asal sugih bae aji bae mimiti yang jadi dewan kadituna yang jadi bupati tatang ge ya tatang haji tatang dibere sugih bae asal yang jadi bupati nya na eta ku kari mah kakaraka yang jadi RT doang nya na ya haji tatang nah ieu bae lalakon jelema mah kitu bae ieu bae ge nu dibabawa ku kula ieu rencana yang jadi camat atuh ijazah teu boga naon teu boga jadi camat ulang hayal tatunya aya jelema ngumpul-ngumpul harta kabelari tun hayang jadi pejabat dikersakeun ku Gusti Allah emang dunia mah kitu jadilah nyana cak anu penjaga teh paingan tadi diangkat ku 2an teu kaangkat ku 5an teu kaangkat ku 10-an teu kaangkat orang malakal maut ieu mah waktu birat kabeh tinggal eta bae nu saurang neuk ka mana neuk ka mana di Lauhil Mahfuz tertera bapak kudu dicabut nyawa ayeuna keneh
langsung cabut golepak teh eta paeh teh kos kitu gambaran urang keur hiburan urang keur di jalan urang keur di imah di rumah sakit waya datang paeh datang bae Ibu Iis mantes di Lombok sehat kan berarti datanglah ka dieu sehat kan berarti berangkatlah ka Cipanas sakadar hayang ngecek doang keur sehat ajal tiba waktu keayaan anjeunna erek ngecek awak eta onem Ibu Iis mah aya panyakitan ari nu kamari teh anu di Balaraja apa eta panyakitan urang isuk-isuk mandi geus mandi hirupun mobil bari nungguan mobil ngopi heula kieu teh siripit datang ngelup bae cek pamajikan teh ka haji cenah pan tungkul bae kunaon teh ka haji tungkul bae dideukeun beuti kajauhan geus aya baru setengah jam disampeurkeun digebek-gebek ih haji Masya Allah eta kapan teu muriang teu naon eta mah deres Ibu Iis muriang nu tadi atuh di bangku eta teh anu kukula dicaritakeun asli anu mantes keliling Wali Songo balik Isa aju mandi dahar tas dahar sosonoan jeung pamajikanana sosonoan nya meureun saminggu teu kapanggih-panggih mun mah geus kebal teh pamajikan ka haji ngabeuratan we awakna ngabeuratan we ieu terus bae horengana ieu bang ka haji ieu teu turun-turun sakeneh ieu di luhur beuteung terus bae barang digulingkeun teh maot eta pan di luhur pamajikan maot Masya Allah tak ieu teh artina sigade paeh datang ka urang teu pasini adapun urusan paeh teu kudu dipake kasieun cuman urang lamun keur meujeuhna aya dina jalan Allah makan ngeunah aya dina ridho Allah makan nikmat kadenge woi Rusdi maot di mana keur salat duha Masya Allah indah amat Masya Allah Haji Toto maot cenah di mana keur di masjid Masya Allah kan gini adang paeh di mana di night club Masya Allah atuh ada jore kabejana eta kos kitu nah ieu si hade urang teh bakal almarhum kuari mah karak nyebutan batur bae engke mah sarua urang ieu nah nu mantak kulantaran teu nyaho iraha datangna maot hati-hatilah jadikeun paeh teh sebagai nasihat abeh urang selalu inget ka Allah Subhanahu wa ta'ala lamun inget ka Allah berarti ngalaksanakeun parentahna ngajauhan laranganna salila ieu kan urang ieu poho hartina poho teh ngurusan awak bae roh teu sedengkeun ieu roh kaluar awak urang mah nu diurusan ku urang nu kuari dahar nginum mandi pakaian geus teu meunang jore saeutik teu meunang kotor saeutik malah boga hadam marah ka hadamna ge ieu istri kaanan aya dua emang jalan kareta dicareka teu meunang salah saeutik sendal teu meunang kotor sapatu teu meunang teu herang dimumule ku urang awak urang mandina caina kudu bagus sabunna ge beuh geus embungeun make capluk embung bangsa capluk bangsa kamai geus embung hayang makena sabun colek we geus teu hadaekeun hayang nu hebat-hebat bae ngaranna ngurusan awak isuk pageto paeh dikubur jadi makanan cacing jadi makanan bilatung anu bakal menghadap ke Allah roh tapi urang roh teu pernah diurus ku urang satu ketika aya jelema dititah zikir ku kula la ilaha illallah teu daekeun aya terus dicoba terus bacaan Allah ngalieu deui ka dieu kula belah dieu ngalieu ka dieu kayak belah dieu dikencengkeun Allah ngalieu ka dieu
teu daekeun aya dina kekhawatiran urang teh lamun ngahadiran nu sakarat deuk sakarat memehna ge geus dibacaan la ilaha illallah daekeun geus bunga bae teh geus jam maot batuk iirah ge bakal komo hajul Allah geus teu kudu dicengcerikeun geus senang sebab maot batu teu kudu cengcerikeun we teh beung datang ka ajalna ieu. Nah, lamun teu daekeun tah balem bae teu daekeun Allah masyaallah aya dina kekhawatiran sedih tapi hampir nuku kula di hadiran sakaratil maut tina sekian ratus ngan aya sababaraha urang anu hese maca la ilaha illallah diteliti tak kukula ye aya anu diteliti aya hiji awewe tah anu hese maca la ilaha illallah hiji awewe hese jasa datang ka kuari kula inget bae sebab barita jeung abah almarhum begitu ngahadiran sakarat asar heula kula azan tas asar abah mah teu ka dinya deui kula ka dinya deui titah maca surat Ra'd ku almarhum 4:30 mulai rengap rajuk mata keluar letahna keluar datang ka dieu tah datang ka bujal datang ka kuari tah mah inget bae masyaallah lah keluar teh ka deul kula dihareup kieu eta harita mah beredadan sabulan 2 bulan mah teu bisa aya sorangan kula eta teu bisa wah eta lamun geus boga pamajikan asana nangkep terus eta dan harita mah pemudak keneh ya Allah ya Rabbi terus bae kabayang-bayang bae eta letah keluar mititek saetik calanga saetik lain lalagaan datang ka bujal teh lain lalagaan ya Allah geus beres kula terus di la ilaha illallahan ge bangun embungeun teh gitu kan wallahu alam ta rahasia Allah kula nanya hari eta sih naon gitu pagawean sapopoena naon ja biasa salakina ngan calo kabeneran ku rame-ramena baheula teh calo tah tahun 73 tahun 74 teh eta teh caritana manehanana nyaloan tanah batur teu pernah dibikeun duit tak kanu bogaan jadi asal dibayar kanu boga nama lah ala kadar tak eta kunyana dipake buyah maye nyieun imah mobil ya pamajikan eta kabeletera hese sakaratna eta du hiji deui lalaki sarua calo keneh kana mantak sing hade lain ulah jadi calo tapi eta kos kitu tak asal duit batur teu didahar